Diam. Nyum. Tong baun. Kok ngaran lagi diuk di tanah? Kok gue jadi kayak seunsarnya ya? Dibaca 10 kali. Hirup lain ngan ukur milik jalan. Tapi oke, karima akibat tina pilihan. Kapan cenah dina kahirupan manusia teh aya nu ngaranna tilu momen anu dianggap penting. Cenah nyaeta lahir, kawin jeung maot. Punten tiasa linggi. Ini anjing saha ayo serang teh. Kami abdi Panji. Oh, Panji. Dari mana? Bade ka bapak kan. Tumben ke kantor mana? Nuhun di kita emang atau emang. Oh, dari kantor. Sangat itu. Lagi di sawah teh bapaknya. Menegeri. Hah? Maksud abdi sani. Biasa lama lah, aku biasa itu. Ora abdi taruh biasa ningali panari. Ya, ada. Anjing nari tirah. Ya sampai. Dan Panji harus. Asal lu pisan awakna kuat ramping itu. Panji mah nggak bakal itu. Tentu atuh ujian pertama kalina. Eta pertemuan pertama Panji jeung Sarah di sisi Panji nu keur lempang bade ka sawah ngabantuan si bapana. Anjeun beda jeung lalaki sejen. Kumaha maksudna? Ya, kemaksa, sok sombong. Itu atuh abdi mah kan jadi diri sorangan we teh. Ya kan, anjeun beda jeung lalaki sejen. Kumaha atuh teh? Da abdi mah kebiasa juga lalaki sajen. Da jeung mah boga sifat beda-beda teh. Panji jeung Sarah ngahuleung di berang eta. Kan aya suara angin. Muhun jelema tiasa boga sifat nu beda. Tapi da biasana lalaki rata-rata sarua kabeh sifatna. Ana jalan di berang eta, nganduaan bari jeung cicing-cicingan dan aya omongan. Tepi di tengah jalan Panji buka pananya, ameh teu terlalu canggung. Teh Sarah, abdi bade aya panaron. Mau Panji? Anu ngajar Teh Sarah nari, saha Teh Sarah? Oh, pincar. Kenaon gitu? Sarah kelatihan jika biasana jeung rerencangan sejen. Panji ngan tiasa ninggal ti jauh, gegara teu wani asup ka jero. Bisi ngaganggu jeung bisi ngarusak. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2. Sarah, fokus. Ya, mohon.
eta saha? Rencangan abdi. Yakin rerencangan, asaan mana tegaduh rerencangan lalaki. Mohon. Awas, ulah salah jalan. Duit lebih penting. Hirup ngan lain saukur duit. Idealistis tapi lapar. Hirup ngan lain kudu mileran harta. Hirup oge kudu aya nu ngaranna bahagia. Bahagia dong tercekat. Duit dipake ka sagala rupa nu aya di dunia. Lain ku hate jeung ku omongan amis hungkul. Atos, nyerakeun di dieu. Ketegangan langsung kerasa di jero tempat hari eta. Sarah berusaha menenangkan keadaan, tapi Umsar jeung Panji atas kabawa ku hawa panas. Tongjian masalah Panji. Nya ampura Sarah. Cicing lalajo, Sarah terfokus. Nya. Sarah, anjeun hoyong hirup ieu terus. Ayo urang ngamimitian deui. Gampang Panji. Abdi serius. Abdi sieun ninggalkeun sadayana. Abdi teu nyarios Sarah, kudu ninggalkeun sadayana. Kumaha Panji hayangna kumaha? Abdi hoyong teh Sarah, biasa ngacapai kabeh bari jeung mulaan hubungan ti awal jeung Panji. Teu gampang Panji. Panji ngomong eta seolah hal nu gampang. Memang gelo ti palebah mana teh? Dina isu klucenghar, Panji jeung Indung bapana tos kumpul di ruangan. Cuma bade ngariung dina masalah perasaan Panji ka Sarah. Aku sungguh Panji, mana yang beda ayeuna? Abdi bogo ka Sarah Bu. Minta kudu tanggung jawab. Abdi siap. Naha awewe eta teh sae keur maneh. Abdi ngarasa yakin ka Sarah Bu. Pak, tapi kudu punya percintaan cuman kudu yakin Panji. Kudu siap yang tengah-tengah aja kudu siap rasa-rasa kudu nafsu. Nuhun saur Bapak Panji. Panji emang disakin kana kabeh eta. Yakin Bu. Kalau Panji itu yakin Bapak jeung Ibu mangga wae. Tapi kumaha dina pihak awena. Pertanyaan Bapak kayak nyokot budak awe maksudnya teu gampang Panji. Nuhun Pak. Abdi nyaho kana palebah eta mah. Ibu mah mau ngarang Panji boga ka sawe. Ibu hayang Panji boga ka nu jelema nu tepat, lain saukur hawa nafsu di Panji doang. Abdi lain lalaki kos gitu Bu. Terus enak minta persetujuan di keluarga awewe. emosi di keluarga Panji semakin tegang. Asa luas keluarga Panji jeung kahayang Panji anu tiba-tiba datang. Keluarga Panji ge teu nyaho kumaha pamikiran Panji lamun geus kana atau nyangkut awewe. Di studio Sarah jeung Umsar berduaan. Soalna ngomongkeun masalah anu kamari di jalan Panji omong. Yakin bade keluar. Andi, yakin. Di luar anjeun lain sasaha Sarah. Geus mateng mikiran nu kos kieu. Nuhun. Umsar nyaho Sarah gaduh panyakit. Umsar teu tiasa maksa Sarah. Sok mun Sarah bade keluar, mangga. Sing penting Sarah damang deui. Matur nuhun mah. Ya nuhun. Nah udah.
Samenjak eta, Sarah tak aya di latihan. Rerencangan Sarah lo bapak nanya ke Umsar, tapi Umsar sok tara ngajawab. Dina beurang anu ceunghar, Sarah jeung Panji keur jalan biasa neangan tempat ieuh ame kaduana tiasa diuk jeung Ameng dina beurang eta. Panji, kunaon Panji yakin Sarah bager? Apa teh? Panji resep ninggal teteh. Duka we tiba-tiba Panji aya rasa ke teteh. Kunaon panerus kitu teh? Ucap Panji. Sarah jeung Panji cicing di dinya bari ninggal barudak anu keur Ameng di taman eta jeung lobana jalma anu keur hiburan. Oh, henteu. Hayang panaros weh. Nuhun teh, teu nanaon. Sarah cicing di dinya. Duka kumaha ngajawabna. Jadi Sarah ngan cicing tanpa nyarios, cuma angguk canggung. Kita menang tungtung bahagia, tampi unggal carita ngajarkeun harti hirup. Henteu sadayana oge tetap cinta. Tapi hirup ngajarkeun kabeh eta. Cinta emang lain sagalana, tapi cinta oge nu tiasa dijadikeun kana sagalana. Datang, tapi Andi teu siap. Hirup ngajarkeun, tapi kadang telat. Tapi hirup oge ngajarkeun kauntungan anu ngaran ikhlas. Hirup lain kudu kana harta, tapi hirup oge kudu kanu ngaranna iman. Hirup lain cuma ngajarkan tentang sabar, tapi hirup oge ngajarkan kanu ngaranna keyakinan. Hirup emang tiasa loba rintangan, tapi hirup oge tiasa kanu ngaranna tong putus asa. Kabeh rintangan nu aya di hirup tiasa dilewatkeun. Bari jeung ngadoa jeung yakin kanu di luhur.